Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rafi Saparullah di kelas 12 tilu. Abdi bade ngadongeng anu judulna Sakadang Kuya. Dina hiji poe sakadang kuya keur neangan kadaharan. Ti isu keneh nepi ka beurang, manehna tacan keneh manggih nanaon. Ngahaeut ka tengah poe, manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. Tapi kumaha deui da teu bisa naek. Lantaran kitu, tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet. Minta tulung kieu omongna. Sakadang monyet uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak. Tapi hanjakal teu bisa naek, cing tulungan pangalakeun. Engke paparoan. Ade tembal sakadang monyet di mana tuluy manehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau eta. Sakadang monyet tuluy naek bet ikan cau hiji-hiji bari ditungtut di hakanan. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. Atuh bati cumeplak we neureuyan ciduk. Sakadang monyet mana bagian uing kapan geus janji paparoan. Ceuk sakadang kuya ngagorowok. Tapi sakadang monyet teu malire jongjon metikan jeung ngadaharan. Kalakah maledogan ku cangkangna. Sakadang kuya pohara nyieunna ngunek-ngunek hayang males. Dina poe hiji isukna sakadang kuya indit ka kebon juru tani ngala cabe nu geus arasak. Parna bareureum ngala genep nu galede. Katembongna bangun aramis pisan manehna indit nepungan sakadang monyet. Hatur nuhun.